dek diperdih dina waktu ayeuna gawe yayogikeun tanaga sareng emutan bujang ieu kapurut barganing tanaga larapati kasangakeun naon anu kedah dijalankeun demi kasalamatan marcapada ari dosa mah dosa urang dieu keneh kumaha dina zaman baheula anu geus kaliwat ler aya jelema anu keur tatapa hayang boga senjata anu eueuh nu ngelehkeun eta senjata teh senjata pangampuhna di alam dunya kulantaran hasi gentur tapana dijabah nya dibere senjata nengala hadiah tina hasil tatapa puasa kahayang manehna dan dijabah wae jelema mah kahayangna teh dijabah wae dijabah dek kana hade dek kana goreng dijabah na ari boga cita-cita goreng dijabah wae apan adil ari pangeran mah ieu teh pangeran teh nanaonan atunya heuh alus acan ngarti mah teu nanaon mending keneh halewoh nu bodoh mah ieu teh saolah-olah urang teh diadukeun ku pangeran ai kitu nya pangeran ngayakeun nu jahat pangeran ngayakeun nu bener tuluy para saya geuning saolah-olah diadukeun ku anjeunna eta salah sahiji pikiran anu kerdil anu purak ieu kayaknya nanaonan atuh ieu teh keun bae da nu bogana rek kumaha-kumaha oge naon urusan urang iya nya kudu kagunganana urang mah derma nya ongko ngayakeun nu jahat geura heuh tah tapi keur pikiran anu iman takwa ka anjeunna mah moal pati-pati pangeran nyieun hiji kajahatan sabab eta ku ayana nyieun hiji kajahatan teh keur nyitak jelema anu bener gerapek pikir eta perkara nu jahat datang teh keur nyitak jelema-jelema nu saroleh diayakeun Firaun teh keur nyitak nabi maha anjeunna mah dina sagalana kieu we atuh ayeuna mah aya anoman sok lalajo wayang sok sadalangna tarmo atau dalang sano resep lalajo wayang resepna aya teh geus merangkeun naon pangna diperangkeun sapertina nya mode nu jahat gitu jeung nu bener tah lamun anoman nempok nu jahat dina wayang kumaha geuleuh tapi dalangna mah da nyaheun dalangna mah nyaheun grapek paok dornana da ngamuk dalang teh atuh kuno lalajo bari pika geuleuh teh dorna mana ai ku dalangna bajuna kuleuheu digenti deui cetna kuleuheu dicet deui kitu ai nu bogana mah nu kagunganana mah da puguh nu kagunganana nyaeun nya eta urangna we
sabab anjeunna geus nyieun pelaturan tak aturan anak supaya maneh ulah lepas ulah ancurub kana jurang katunggaraan tak ieu pelaturan anak agama disebutna la ilaha illallah nya gitu dek ngadebat naon urang ka anjeunna moal bisa ngomong naon-naon damahana da sagalana ge nu anjeunna dek kitu dek kieu oge nu da anjeunna leres tah jadi urang ayeuna supaya guna pikeun kapentingan balarea wayahna aya kajadian sagara sabadarat cai naik ke darat ratusan jelema nu korban malah ribuan leres tah sabenerna Baladewa teh nyoba tadina mah heureuy nyaeta ngagunakeun senjata nenggala di tengah laut uji coba nenggala di tengah laut anu temahna si taneuh di jero laut teh ngagebros cai tiditu tidieu kumpul kayaknya balik deui nyerang ka darat jadi ieu teh ulah nasi Baladewa kalakuan Baladewa kaget tenera hamidanget kaget tenera hamidanget ayo marawi teh kasieuna teh dihiras tah we ta ongko leres tak kitu kasep wayahna jalankeun tugas pangnewakeun Baladewa pangyokotkeun senjata nenggalana dicokot senjata nenggala teh pikeun hukuman ka manehna sabab lamun eueuh senjata nenggala manehna teh lemah hatena teh nyangakeun adi pansena tah kitu anu man kumaha carana pikeun kacangkalak eta jami parantos aya anu uningaeun mode Pandawa mode Kresna kunya Gusti Kresna yen anu kajadian sagara sabadara teh ku ayeuna Baladewa kabeh oge bungkem eueuh nu nyaho aya oge anu nyaho hiji dua ngan ukur nyaritana dina hate boa ieu teh tah kitu ngan ukur boa nah nahanya padahal leres kungsi Baladewa teh kitu kurang ajar bahaya teh tenengala teh lalawara malahan ayeuna teh ku hayang-hayangna beunghar dina cita-cita Baladewa teh rek nyieun anak-anak nenggala dek dijualan ka tiap-tiap negara leuwih bahaya ya wah hancur dunya teh ku manusia hapan kitu dina catatan kitab oge yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema anu geus kaleuweuhi nu matak pangeran teu resepeun ka jelema nu sok kaleuweuhi leresnya tah kitu anu man wayahna jalankeun ieu pancen pangnewakeun Baladewa malah ayeuna teh Baladewa teh make kedok naon jiga jelema nu teu boga dosa milu ka jelema-jelema nu rek ngirim bantuan ka jelema nu katalangsara ka jelema anu kakeunaan ku eta bencana dek ngirimkeun rupa-rupa kadaharan papakean obat-obatan miningan banget ku saweuy atuh kalah beuki gede dosana nya wayahna we cangkalak Baladewa ku anjeun dek dituntut di dia di sawarga
kahiji senjata nenggala pangyokotkeun moal dibikeun deui lamun kalakuan baladewa kitu. Jadi wayahna meureun di hukumanana teh kudu ngaliwatan sabaraha perkara. Kakara bakal dipasrahkeun deui jeung kasanggupan tanggung jawabna baladewa. Sae. Diestokeun. Kinten dinten iraha anoman perbansana suta kedah ngalajalankeun pancen ulah diisuk pagetokeun ayeuna keneh. Lamun teh mah hayang buru-buru panggih jeung baladewa pegat we di jalan sabab manehna teh milu ka jelema atawa ka rombongan anu rek ngirimkeun bantuan kadaharan pakaian obat-obatan jeung sajabana. Sae diestokeun wayahna we lamun aya rombongan ngaliwat pegat we. Tak itu mangga moal di enjing pagetokeun ayeuna keneh we penginnya los geura jalankeun nanging ieu bilih ieu mobilih bilih baladewa minta bantuan ka jelema nu dipikasieun deui ku kaula kumaha harewosana ceulikna yen kaula teh tugas kitu tugas ti sawarga kedah di harewosan celina nya piraku teu bisa pek sabisa-bisa we mangga atuh kitu mah moal teu dilaksanakeun ku kaula bejaan we lamun aya jelema nu dipikasieun ku anoman melaan baladewa bejaan celina bejaan make beurang gitu isuk teh ya mangga kane kudu dicatet tah dina kwitansi bisi kumaha lamun ke dipotong di gaji mudah-mudahan anu merestuna bae pek pitulung pangeran rahmat pangeran baka marengan ka jelema anu cicing dina jalurna geura niatan we ieu mah pikeun nyaah ka bangsana nyaah ka masyarakat marcapada sanajan bari jeung monyet pek berjuang tapi ulah kaciri berjuangna ulah kaciri nyumput buni dinu caang we kasep ngaran-ngaran jelema sepi ing pamih rame ing gawe mah nya ulah nemrak di mana nyieun kahadean teh ulah hayang kapuji deh ku batur timalan geus mimitina diajar ayeuna mah diajar dewasa dauh rampung daud tutas pengandika bralu mampah jeung lumaku pangdoa wa aya disakigeun hidup pek kasepi mugia angsa dama anoman baladewa anjeun geus ngalangar kana perjanjian baheula yen sana suta prihatin ngadang kalakuan Prabu Baladewa ngandika waduh asaku kabina-bina teuing ta jelema lamun jelema geus luhur wibawana geus luhur komarana dengki we saeutik eta kadengkian teh bakal nyebar bakal tepak ka konco-koncona bahayana jelema nu gede pangaruh tapi imanna kurang bahaya mangaruhanana engke na kaituna saeutik kepiraanna nyoba-nyoba eta pamimpin
nepi ka ribuan urang anu jadi korban ngawasa dunya cita-citana hayang aing jadi panggagahna hayang aing jadi pangluhungna hirup ngarawu ku siku loh baladewa pan sidik eta teh diberekna nenggala teh jangjina dina MOU na baheula dina perjanjianana dina kesepakatanana antara dewa jeung anjeun teh nyaeta ulah nyoba-nyoba atawa ulah digunakeun ieu senjata nenggala sahingga can bener-bener pangih jeung kaprihatinan hartina lamun teh mah bisa digunakeun tapi neangan cara hese pikeun ngungkulanana tapi ieu mah da nyoba hartina ge lalawora teuing eta nenggala teh wo sahana pun atum sabab cenah ieu teh numutkeun beja harewosna ti Kangjeng Rama yakin ieu teh saksi geus aya nyaeta naga baruna anu ngawasa laut sabab dina eta kajadian teh aya zat uranium dina eta laut daek teh daek ieu nenggala anu jadi sasaranana bahaya nuklir eta yakin si Baladewa anu boga eta pusaka hancur atuh dunya ku eta mah ulah lalawara cacak nyoba geus ribuan ratusan ribu nu korban komo lamun digunakeun sagemelengna wah cacak uji coba luar biasa Baladewa eta ku keukeuh manehna teh ayeuna rek ngirim sembako di kawas nu heueuh mungpunan beungeut ku saweui nemongkeun beungeut anu teu tua teu dosa hayang katempok bersih di hadapan umum awas ya duh ngan ieu kumaha aing ieu duh heula aing teh wujud teh monyet ieu teh dalamun aing ansrub ka tempat manusia make wujud ieu moal teh digiring-giring barudak kadang-kadang ku jelema bangor mah meureun aing teh dikepung leheung lamun dipake ngamen neangan duit meureun kabagean aing saeutik wae mah kadang-kadang aing bisa dikurungan di kebun binatang aing rek dicakar ku aing da puguh boga inung bapana teh supaya ulah ngagetkeun ka jelema-jelema nu aya di alam marcapada dalamun aing asup ka tempat jelema loba mah yakin bakal jadi tongtonan bakal jadi panonoban hartina jelema teh bakal culdog-dog tinggal iga nempo aing we kitu kadang-kadang lamun menang beja mamaranehna teh engke teh cenah meureun ieu teh Anoman teh pahlawan baheula wah moal teu nyara remah musyrik deui jadi we ngamusyrikeun aing sedengkeun pan eueuh disemaheun angin Gusti nu kagungan lah Anoman perbansana suta emut kana Purwa Daksina Purwa hartosna wiwitan Daksina wekasan emut kana Aji malih warna Aji minah rupa tayeu kudu dek bekalan ti budak teh kudu dek neangan ilmu ti lelemut nalungtik pangarti ti leuletik teh kieu ya aya we sampeureun aya purakeun geuning ieu di mana kacanir bangban heuh nu matak wayana ieu ka jelema mere beja dari puh atuh neneangan hayang jadi pagawe tetep teh kudu sugak sogok itu ieu jeung sajabana nya nu matak usahakeun lamun ngudag-ngudag hayang jadi pagawe tetap wah ripuh
tapi lamun hayang senang mah kudu tetap digawe. Oh, pegawai tetap mah kadang-kadang geningan korupsi kayak itu nah. Aya we pamimpin ngetik oge muni wo dereredan. Nya ngetik oge. Eueuh he pamimpin suku ditanggujarkeun kana meja. Ngabaheuhai we. Oh, kadang-kadang geningan di luhur oge gini nya waki-waki rakyat teh di mana-mana aya sidang paripurna teh hararees. Nolol we wungkul gaji we. Hayang teu bareuh nyebuteungna. Oh. Lain ongko ngawakilan rakyat kira. Nyaeta anu di maksud teh supaya saur manuk persatujuan ti sararea. Ainu hees deknya tujuan. Kan sa? Moal aneh teuing meureun. Manusia ningali bentuk manusia deui mah nya. Moal jadi perhatian batur paling-paling meureun jadi perhatian gadis. Ari kasep kieu mah kasep sakieu? Kasep mana jeung Agus Lioban? Kasep salira. Beres. Kasep salira deui. Jeung palit. Kasep salira. Komo mun dibandingkeun jeung Mang Entis meureun nya. Bahtisna. Kira-kira jeung papilot kumaha? Kasep salira. Papilot mah kedah jeung emer. Bagja kan sa? Da puguh urang mangahibur hirup teh heueuh. Iya atuh kan tenang. Perlu hiburan mah. Aduh kan sa? Kitu geuning ramena di pawenangannya kan sa? Kitu harenghengna pawenangan. Harenghengna alam dunya. Sumohon. Nu mata karunya ka manusia-manusia anu ubud dunya. Oh, naon ubud dunya teh aden? Naon hartosna? Hirupna teh nganukur mikiran dunya wungkul tanpa mikiran akhirat kan sa? Paingan atuh pangkus. Teu sadareun dirina teh bakal maot. Sumohon eta. Dina sadarna oge cenah pajarkeun teh mung penghirup gitu. Mumpung cager bejarkeun. Heuh. Mangpang meungpeung. Tapi parendene kitu kan sa? Keur urang ulah ngareken sanajan eta jelema tukang ibadah, leket ibadahna ulah ngareken eta jelema teh asup surga. Oh, sumohon. Kahiji, kadua ulah ngareken ka eta manusia sanajan hirupna jahat, ulah ngareken eta asup ka neraka. Naon sababna? Sabab aya hak keur jelema mah husnul khotimah. Alus katungtungnakeun kumaha lamun anu dituding ku urang asup ka neraka teh manehna tobat leuwih ti urang. Nya kan sa? Jeung deui eta manusia leket ibadahna ku urang direken eta manusia bakal ka sawarga atawa asup sawarga. Kumaha lamun tungtungna manehna teh teu kuat ku gogoda hirup. Nya kan sa? Cek urang Sunda mah meureun aya nu maut nyere ka puhu atawa maut nyere ka congo. Nya kan sa? Da geuning urang hirup teh salilana teh cekolot urang cek karuhun urang mah nyaeta kudu tamiang meulit ka bitis.
ai hartina tamiang melit kabitis teh aya anu positif jeung aya anu negatif, aya anu kana goreng, aya anu kana hade. Oh gitu sumuhun kahartos Aden. Da tetep hartina tamiang melit kabitis teh kumaha amal-amalan kan sa. Lamun amal goreng meureun urang bakal cilaka karasana ku urang. Sumuhun. Lamun amal hade bakal karasa hade na ku urang deui teh. Hartina tamiang melit kabitis teh kan sa. Pagawean hade goreng teh balik deui. Heeh. Sae Aden. Tah kitu kan sa. Sumuhun Aden sae. Wawadi teh kalau Hayu kan sa badea. kaula ayeuna dek newak Prabu Baladewa. Ngan meureun lain saeutik ieu pigaweun teh. Kanten. Dina perjuangan ieu tangtuna oge merlukeun pengorbanan kan sa. Dina eta pengorbanan teh kudu ridho jeung ikhlas. Dina jero ridho ikhlas hartina kudu karena Allah nya kan sa. Sumuhun ulah. Hayu urang lumaku kan sa. Baladewa. Awas sambel. Patokan mah gitu dah. Oh kantenan, kantenan. Hidup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Kantenan, kantenan. Tah, nu matak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak itu ayah dengekeun. Singga beleg dedeleuan aya. Alah.
dalam ngadengkeun kata-kata juru kawih nararima jara sok sakali deui hayangku ieu hayangku Neng Nung patek kadang anu mulia tak gini heeh dang tulebang gogodana tapi niat gede kebang kantenan gogodana tak gitu deh gogoda ulah hebat sabab pateka dan anu mulia masuk lo bawa gogodana eta ku diomongkeun nya tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana it's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongko. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar pan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Dagenah atuh kata-kata sinan sorana ngeuna tuh geura sok sakali deui gumelar di pawangan tak gini heeh ulah rikman gadah nyieun kesayan di dunia urang barang cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua mempenghirup teh.
hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang model sorakna ulah ngageblek kitu menyat jadi dalang sorakna leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelema ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pandai umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge oh bareto hidup loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi ngadalang lain masih mau ke radio oh. Ampun kudu mode kieu cek raja teh ya pati ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda sing sok maneh hahaha pati ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil kae sing sok sia kumaha ngadalang caritana naon lakon Bang Narayana Tuduh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun nah Bang naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca mah itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok mah da aing mah yang panu teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh coba ai Citra Yuda teh duluina Roy Martin ampun Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani
Gering Gatot kaca anjing nengke konoha tuh. sok tong ambek goblok atuh sia teh aya dalang gede ambek Atuh gede-gede ambek diburu hantu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. banyak goblok dina zaman arimi aya Ciater Sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. naon Ciater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. starter anjing nu kitu mah Nya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. saha tah Purbakesa teh teh. Purbakesa teh teh adina arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. coba nepi ka ngageblek gitu Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceuk. Aduh. Wah. Mangga aceuk. Aduh. Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah peuting ieu teh. coba